Nah teteh asa saredih wae ayeuna mah teteh teh sing enggal karempel deui saurna teh. Teh dedena ka mana? Teteh dedena ka mana? Nu naros teh lain hiji duanya guys. Ayo di dieu bari COD cangkaleng urang jelaskeun. Teteh rusah-rusuh dudak dadak si mamang teh tiba-tiba ngajakan abi teh ka si mama. Cenah teteh suang ka si mama heg pangmawakeun cangkaleng danankeun urang beura teu kabawa ari pok teh. Ah jongjon we ngelebet menit gaya-gaya teh naon cingkur mawa cangkaleng. Nepi orderan muruluk tuluy dijajab-jajabkeun ku si mamah teh. Orang kemplung, orang nu sawiru pokona nama dijajab nepi ka hareupeun panto da geuning kararitu ayeuna mah nu mareuli teh menikatkeun arogoan. We narima di hareupeun panto aing mah sok meuni tararuman. Itu teh usaha zaman kiwari tapi ari teu diladenan sok ngarah lumayan sarebu-rebueun. Hitung-hitung ulin pokona nama. Paribasa ge usaha mah kana naon we nu penting mah halal. Teu ararusum kudu ngandalkeun gengsi mah nya. Nah guys, kamari-kamari teh seueur anu naroskeun teteh dedena ka mana nah teteh teh galau wae nah teteh teh sedih wae. Padahal mah kamari-kamari teh dede masih kene sareng abi di bumi ngan kitu geuning sok sumarangsa. Paribasa teu kaur diajakan amang sok horea mulang. Aturan di tetehna, di uwana, di bibina. Lain abi anu tamoler tapi budakna teh teu daekeun diajakan mulang teh. Paribasa dede kunaon dede sok aim diajakan uwi jawabna teh kesel. Kapeungeunana mah sok diantep oge dan angkeun ari dipaksa kan moal bener. Tapi teh keun wae engke ari geus hayangeun mulang mah meureun ai ingeteun mah ka abi sok hayangeun di teang ieu. Dina deui ngarencana teh moal ngendong ka si mama teh moal munggahan di dieu danankeun karunya mah kolot di bumi sorangan. Kana ieu teh rusah-rusuh ngalaliwat heula panamatan munggahan. Mat ieu mah kaci keneh danankeun masih keneh munggah lain bulan puasa. Tapi pas bagian mulang dede teh ngeukeun atuh diajakan mulang teh. Rianankeun kaayaan meuni pararanas teh budakna teh muriang. Dan naon cing jongjon we batur rek mulang meuni paciweuh teh manehanana mah kalah dadah mama. Bating aya ku kitu nanya budak nepi ka keun mung jeung indung. Dede engke teh meureun mamah teh lindu ka dede cakan sok menikatkeun hulang-hulang minangka eta pibatureun di imah teh. Keun wae cek si mamah teh itung-itung pang mantuankeun ngasuh. Keun wae cenah cek si mamah oge kege ari geus hayangeun mulang mah erek diantirkeun ieuh.